Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Biasalah lamun Jang Husen meme ini teh sok dahar heula di imah. Biasana mah sok rada beurang antara jam 8 atau jam 10-an. Tapi hari tama isuk-isuk kene naker lantaran di imah Ki Jalal kebenaran keraya pajagra nyaeta guruna Ki Jalal katut Ki Badra maha jang menang neangan Ki Badra tingontong sajabana dek ngajar Jang Husen oge dek dipajukeun pikeun yang hareupan Andi dumeh cek caritaan Ki Badra ka guruna mah moal nepi si Andi teh mana euis geus asak sangu teh keblok teuing ngejo teh puru-puru atuh Jang Husen teh sirikna sentak pelotot ka nyeuis anu keur ngepak di dapur sanes keblok tah sanguna mah tos asak kantun angeun teh acan ngagolak nyeuis nembalan di dapur bari ngareret ka salakina anu keur ngajega di lawang bubudena jang motor tase malebatan cuka bibit. Poyot teuing atuh eus masak kitu oge meni ngamplang. Atuh sakedap. Apanan biasana oge angkat teh rada siang. Heuleuh karakas nembal sia. Puru deuleu. Jang Husen melotot siga nu rek ngarekeb. Pogo we atuh tumrapna ka nyeuis teh lain deui mata keumpeurna mangka-mangka angeun teh kakara di cureun di Cipatian dumanakan deui pes teh seuneuna pareum neangan songsong hese nakal teu kapangi atuh kepoh hebe ditiupan tapi tibatan hurung suluh teh ieu mah kalakah meledug keluar haseup atuh panon nyeuis teh ramisak ku cimata di buru-buru teh kadon di pareuman deui sia. Nah, kumaha sia teh? Kumaha lelewana Jang Husen kalakah nambah rampang lempeng teu puguh pola. Sanes di pareuman Kang Husen, suluhna teu patos garing. Ceuk nyeuis terus niupan hawu bari ingseuk-ingseukan. Ayo ku biko teuing sia teh make songsong atuh make songsong nu mawi teu kapendak songsongna da sableu sia peangan atuh make mata ceuk Jang Husen bari ngagejlik ka dapur sarta teu asa-asa deui cekuk we pebokong nyeuis teh ditajong untung leungeun nyeuis ngagentak muntang kana tarang baga tarang hawu cacakan mun teu kitu silah nu moal teu asup kana kartel nu dieusian angeun tapi ari tuturna mah sabelah teu burung we asup kana hawu atuh cerit nyeuis ngkurubuk sarta ngejatkeun sukuna sedengkeun dua leungeunna mah masih nyepangan taneuna atuh ari seuleuh teh labuh nangkarak sukuna sabelah ngabadug biwir kartel nepi ka kaseblok ku angeun panas si horeng leungeunna anu sabelah ngadampak songsong anu ti tadi ayo anu dina bujureun atuh songsong teh ngagorolong nu ngajadikeun nyeuis nangkarak pengkang coba suku ngadadak panas ka seblok angeun sanajan tacan ngagolak oge teu burung nereptep dasar urang kampungnya kakak loba cadeka sia teh kabina-bina teuing sia teh euis Si Husen lain kadua nulungan anu keur kusah-kose bari adug-aduhan teh ieu mah kalakah cekuk deui najong kana tak-takna geus kitu mah manehna ngecengkap
asup deui ka tengah imah. Aduh, ampun Gusti, mana nasib teh kieu-kieu teuing. Da ieu song-song nu haram jadah teh hari tadi teu kapanggih. Bari karawak kana song-song maksudna mah rek dibubukeun pikeun ngalampiasakeun ka keuheuh, tapi ras inget kapan manehna teh keur ngaburu-buru angeun atuh teh tulus antukna mah. Kepoh bae dipake niupan luhai, teu lilagur wae seuneu teh hurung. Duh, Kang Husena ka abdi teh bet makaya teh ras-rasan. Yeus bari marongkong uyah heug sukuna anu kaseblok teh di baluran uyah. Tembong tuurna beureum balas digebrus kana hawungan, masih untung katuruban ku samping jadi teu langsung kena kuluhai. Teu lila angin ngagolak kentak di wadahan kana panci geus kitu meduk sangut terus dageyang dibawa ke tengah imah dijagerageun dina sama. Ingkud manehna nyokotan piring jeung senok sok dituna hareupeun salkina anu tetep jamotros. Mangga Kang, geura tuang mung angeun panas, angeunna panas keneh ceuk Nyeus bari terus nyician sangkir jang nginumna. Teu kudu dibejaan, kadel kurang ge. Yen angeun teh panas keneh ceuk Husen ngomongna kering nakal teh pisan siruaneun daun. Ngaran jalma anu keur amek teh dinu ngeduk sangu teh teu jeung adeuh, nepi ka piring teh mentung nyuk angeun. Kitu deui Nyeus mah teu milu dahar, cicing we bari emok cabok samutung gua teu wani. Jauh sabab sieun lamun salakina aya pangabutuh teh hese ngaulaan. Teuing memang bener geus ngarasa lapar, teuing memang kerusuh jang Husen teh. Nah, atuh sangu panas jeung angeun panas sanggeus diseluk. Senok ambay diwapkeun puguh jang Husen ngagurubung. Teu beda jeung masukkeun seuneu kana sungu. Sia seprot bae diutahkeun. Beneran pisan ka Nyeus anu keur manco teu jauh. Yang Husen teu beda jeung anu nguriang, atuh puguh we lain deui leuwasna Nyeus teh. Keur masa tengah ngalamun jol-jol aya nu nyeprot kana sirahna ngagentak cangkat. Sirah ari breh ngasalakina keur ngahuhuh bari nungkupan sungutna. Sang abdi oge akang teh eta keneh panas. Eta teh panas keneh. Aduh, Nyeus harita kituna beut bari ngoprukan lemeh nu narapal dina buuk nu pacampur jeung bukur angeun. Panas ya. Hese. Yang Husen ka kasih ganu walah-wah weuleuh sarta teu antapara deui karawak kana piring. Alas sour bae diawurkeun kana beungeut Nyeus. Aduh, ampun Kang Husen. Nah ka abdi teh meuni kabina-bina teuing. Gusti ditompi pisan jalan ti Gusti. Kang, upami tos teu suka maka abdi teh tong dikakaya kieu. Abah, ma abdi tumut ka sepuh teh geuning kieu baktosna. Kieu buktosna. Gusti nu agung. Nyeus teh sirikna koceak dengek bari marsihan beungeutna anu pinuh ku sangu jeung bukur angeun. Alah, tong loba omong sia karitu rek mantau ngajor mantau galitu. Jang Husen bari kejelik turun keburuan terus ngabeng beos maksudna rek ka imah ke jala. Puguh we sasat imahna Jang Husen teh teu jauh ti imah Haji Kodin ngadenge ribut-ribut sarta kocak dengek teh Nyeus teh teu burung kalengieun ku mitohana. Ku kituna kentak Pak Haji Kodin katut ibuna nyamperkeun. Ku kituna mah hariwang bisi aya naon ari breh teh teu kira-kira ngaranjungna mireungeuh Nyeus keur nyuuh di tengah imah bari sirah pinuh ku kejo jeung bukur angeun. Aya kunaon ieu teh Nyai? Ka mana ari akangna? Pak Haji nanya ari weus-weus. Heug sirah Nyeus teh dicengkatkeun. Duh, Bapak. Bruk bae Nyeus teh nyuuh kana dada mitohana. Kana dada Mah Haji nya kunaon. Nah,
kunaon atuh Nyai dipahalaku salaki ieu mah haji bari ngeprukan ke jauh nu masih narempel dina sirahnya euis tapi batan nembalan mah euis teh kadon ngaguku ke bangunna kanyerian nakal cipanon jebreg maseuhan kabaya mah haji astagfirullah mate perbuatan si Husein ieu teh yeuh cek Haji Qadir bari ngacengkang ka kamar maksudna rek nempo anakna tapi eueuh da tadi ge oge kabuktian geus indit tah wae moal salah anakna teh keur ka imah di jalan ku kituna kecelik ge Pak Haji turun langsung nguru ka imah Ari col teh bener we Jang Husein aya di dinya keur ngariung opatan teuing kumaha ambakna Pak Haji harita da eta meuni tutunjuk bari beungeut euceuy ngembang wara mimiti jo mah Pak Haji teh ngajak balik rek engke wae di imah nanyana nah kunaon sababna teh bet aya kejadian kitu kieu di imahna tapi Jang Husein mugen teu daekeun di ririhan bedang di babaleh nambalang nu antukna Pak Haji teh jadi lat bae poho Jang Husein teh beak bersih dicarekan malah nepi ka diancam sagala yen lamun ayeuna teu balik manehna teu usir mah meunang cicing di imah diancam kitu mah kakara nurut kincit bae nuturkeun ka imah Pak Haji Qadir waktu ditanya naon nu jadi sabab teh manehna ngajawabna padu jeplak bari ngajejelehnya euis majarkeun teh nu kang nonggong kasalaki mah dititah kahau kaleket dina daek bari dijebris pokona bebeakan we ngagoreng pamajikan puguh we lamun Pak Haji jeung Bu Haji teu nitenan petalakunan euis sabab wae mah tangtu percaya we kana wadulna Jang Husein tapi pan ieu mah kasaksian lamun euis teh bangun kumarebna kanu jadi salaki atuh kamitohana sakitu hormatna sinekna mah eueuh codekana teu dicacarekeun atuh Jang Husein ngadoni rentog diceceleh duaan bari dipapatahan yen kasalahan teh aya di manehna sorangan saharitaeun mah memang Jang Husein teh siga nu saregep sarta saterusna mah bari jang rumah lemeh minta dihambura kanu jadi pamajikan memang saterusna mah Jang Husein teh tara nembongkeun budi keding haseum deui tara deui kadenge haok polotot sentak porongos tapi edas ayeuna mah jadi langka aya di imah beurang peuting teh mulai aban we teu beda jeung nu murag bulu bitis mun teu megog di awewe piaraan di kanu ngora manehna teh sok idak lieur di tempat pamainan hal kitu teh komo pikeun euis mah matak ngadatangkeun ku tu geunahna kana hate mangka ayeuna mah manehna geus mimiti sareh satekah polang yang hareupan hatena gembleng kanu jadi salaki puguh geus takdirna manehna kudu jadi pamajikan Jang Husein atuh gambaran ani teh saeutik-saeutik disieuhkeun lantaran sadar manehna oge kanggadana nu geus boga salaki mah ari hate nu kang nongong bari masket kanu sejen apanan ieu teh hiji dosa anu kacida gedena sanajan teu langsung mangjinakeun oge tapi tetep we dosa malah nu kitu teh bisa disebut zina hate ari beungeut yang hareup kanu jadi salaki ari hate malemar kanu sejen dina waktu Jang Husein aya di imah pok bae nyeuis nyarita di sawatara waktu mah hayang titirah di lembur sugan we dina pinanggi jeung kemarasan kitu komo atuh pikeun Jang Husein mah teu beda jeung ditonyok congcot haget pisan nya tujuan najan ari dina hate mah teu nya tujuan najan ari dina tapi dina hatena mah teu buru ngahalas mireungeuh kaayaan nu jadi pamajikan ayeuna oge mun ditilik-tilik waktu pok-pokana bebeja
Ieu teh siga nu bener-bener madep ka manehna. Ku kitu namanya boga anggehan lamun ke di mana nyeuis geus cager sabihara-sabihari salta geus tembong bubudena madep ka manehna pasti bakal dibawa deui ka leles. Emang ari duriat mah kacida gede ka nyeuis teh. Atuh tina bralna nyeuis miang ka Cipancar teu wulu anu nganterkeun teh meuni ngaleut sajebana ti Haji Qodir jeung bojona Jang Husen oge menleukeun diajab atuh tetangga ngajang ngabring. Pak Haji Qodir ngajejerannya eta ngajaga bisi kolot nyeuis tarima ongkoh deui haliwang lantaran mireungeuh waruga nyeuis teh pan sakitu ruksakna. Eta Po Haji Sobana bobojona geus nyarahueun lantaran sok ngalongokan ka leles. Tapi perlu we ari di jajaran mah pikeun ngejelaseun maksudna sabenerna naon sababna pangna nyeuis teh datang ka Cipancar. Kitu nama Haji Qodir teh teu ningalieun tina temah wadi nu dijaga teh bisi aya mamala anu teu dipikayang. Waktu rombongan datang kebenaran Sepdana mah keur teu kasampak lantaran manehna mah keur indit maturan adria kasih kembulan nguruskeun pesanan bako. Atuh dina waktuna balik teh sema-sema geus baralik. Sepdana lain deui ngarasa kagetna ningali waruga anu jadi adi sakitu ruksakna. Ongkoh manehna mah atah anjang nakal anu jadi dulur teh tara pirajenan ngalongokan. Atuh inung bapana tara pirajenan sacarita lamun tos ngalongok ti leles teh. Ti ditu nama ngaragangan bisi aya teu genah ku katampana ku Husen. Tak Sepdana nanya ka kolotna tapi teu meunang jawaban anu nyinggumakeun. Atuh dak nanyakeun ka jenisna sarua deui nyeuis oge ngabige teu daek narangkeun nu sabenerna cukup nyebutkeun gering we. Ayeuna mah balik teh maksudna ngadon titira. Tapi dijawab gitu teh keukeuh we Sepdana kurang sugema eta bakuna mah mireungeuh bubuden nyeuis waktu nyarita bangun ka sida barangsakna. Beda tina keuretan beungeutna najan disumput-sumput oge ebreh tina curug panonna anu ngagarenang. Kumireungeuh kitu oge teg bae Sepdana teh boga sangkaan yen anu jadi adina teh tangtu dinyenyeri ku salakina. Nya bae Sepdana teh jadi keuheuh ras inget kana caritaan Kang Husen baheula waktu mikahayang ka adina teh pok-pokan lapan sakitu harikunan sarta totorosol balik ke keureuweut. Kasurung ku rasa penasaran isukna kalawan teu bebeja heula ka kolotna belanjang bae Sepdana teh indit ka leles maksudna rek ngadatangan imahna Jang Husen. Wah pirameun geura imah ieu mah urang tuturkeun yuk lek Mang Didin ayu pasti garelut ieu mah geura urang tumpangan lah cek Mang Didin anu kasohor jurig tumpangan lah jeung Mang Koing ajakan tuh Mang Amai. Tapi barang Jawa kasampak Jang Husen keur eueuh malahan imahna ge dikunci. Belenjeng ka imah Kijala teu waniun ngadatangan imah Haji Qodir datang ka imah Kijala meunang beja yen cenah Jang Husen teh keur kakadungora jeung kibada kapalang lengkah biur we kakadungora kabeneran teh aya anu nuduhkeun masih kawawuhana manehna. Jang Husen keur nganjang di hiji imah ari haeg teh didatangan lain deui matapna heabna kasampak teh si Husen keur magol jeung awewe piaraanana. Turun sia Husen, paingan adi aing sakitu ruksakna sia. Da geuning ku sia dinyenyeri, turun sia. Sepdana cogan tawang we bari turun keburuan. Waktu merago jeung Husen keur paduduaan jeung awewe sejen di jero pangkeng. Nyaan cekeng oge naon sok luat ya. Kuring mah nyepeng Jang Husen lah. Keheula dana
sungut teh ulah di Umar teuing sing sopan deuleu. Di mana ieu teh euy? Bari ngajorelat nuturkeun turun ka burun. Halah sia. Sopan mata sia lantaran sia mah teu beda jeung binatang. Palmiar sabawa katingku geus teu kuatna nafsu sebrut teh. Cepdana teh ngirimkeun tonjokan anu bolosong kosong da puguh manehna mah taya kabisa anu teu tarumpangan mah cari ngogo we meureun nya. Eueuh ngajago sia ka aing ka dieu. Ari hayang dipitaskeun mata beung sia ceuk Jang Husein anu ayeuna mah geus aya pangabisana. Ngagentak manehna malik nyerong bletak pigeulang Cep Husein diketing jerot. Pereup kenca Jang Husein nyayang kana gado. Aduh. Cepdana kontan ngagoro bari ngalengak. Hiu pereup katuhu Jang Husein nyeruntuh ceprot nganjak kana careha. Puguh we sakeprakan oge Cepdana teh jol ripuh nu antukna manehna keblang nang karang bengkang. Ketina marabai tina sungurna tayeuhna bae atuh hentuna coplok mah. Aya nu coplok sigana. Tah kitu sia akibat kurang ajar teh ulah dikira keuyeub apu sia. Si Husein teh ayeuna mah hayo hudang. Lamun nyata sia lalaki kop tah di tukang tigigir awak aing geus cagap. Ceuk Jang Husein bari nulak cangkeng bari irung rebeh lantaran kareret kibada ungeuk ngebrehkeun pamujina. Kuniang Cepdana udang bari hate mah lain deui ngarasa kaget lantaran Jang Husein teh ayeuna mah aya pangabisana. Tapi sanajan kitu manehna teu ujug-ujug kapok sarta teu antap pala disebut bae manehna ngarontok. Atuh Jang Husein diikat ngagilak kagigir bari ngaheumbatkeun leungeun cebrot teu bis deui ngahancap unuk dana. Cepdana ku dampaleungeun anu disangigirkeun habak beuteungna disabat ku tuut pololo utah cekuk iga burung di tajong. Aduh Cepdana ngakrung bari ngakecebut beuki dieu labuh sarta ayeuna mah bari ngakorentelan adung songkok modal sia dana. Jang Husein bari celang maksudna mah Cepdana terek terus diluluh geus teu mikiran deui yen eta teh dahuanana lantaran geus kapikiran sanajan kumaha oge manehna jeung pamajikanna tangtu bakal papisah. Sabab tangtu kalakuan piraku teu dibejakeun ka Nyi Euis. Ongkos sanajan pegat oge teu naon. Teu berat teu sing baheula oge lamun teu ras kanu jadi bapana mah Nyi Euis teh. Meureun geus diserahkeun deui. Tapi maksud Jang Husein teh rek nyiksa teh teu kalaksanakeun lantaran aya nu ngacorelat ka hareupeuna saterus ngabedega ngahalangan Jang Dana. Si horeng Tasim nu ti barang prung oge nyaksian kabeneran manehna ngaliwat kalebah dinya oge sabrehan oge apaleun yen ieu teh Cepdana anakna Haji Sobana urang Cipancar. Sabar ujang sabar. Teu sae ngajak ngalajur nafsu sabar. Tasim ngelingan saha ieu teh? Ngorek adon susuka bebela kasidana. Jang Husein merongos ka Tasim. Punten teu pisan-pisan. Emang ngepungutan we teh nyiksa jelema teh. Teu sae nyiksa jelema teh Jang. Kumaha deui ieu mah lawan ujang teh taya pisan pangabisa. Tasim keukeuh ngelingan. Paduli sia anu sedien teu perlu biungna di dinya teh. Padengana sidana kitu. Jang Husein petana teu bet ke pupeuleuk naker. Lain badegana, lain dulurna, kula mah ngelingan we Jang Dana mah teh pangabisa jeung tibatan bisa ngalawan makalakah binasa. Ceuk Tasim nyaritana rada heuras geuleuh ku pepetana Jang Husein asana teh umaing sor atuh maju ngarasa aya pangabisa mah keur gaganti si Dana. Si Husein kakah nangtang pamikirna ieu jalma teh sakali bere jurus timbangan ten muka hiji oge moal ngacongkeng.
nah tangka saha nikah teh asa suaban teuing mada sim geus mimiti naik ke tina asa teungeuna diampas ku budak satepak padahal manehna di hadung ngora mah benang disebutkeun saehuna jore-jore oge ngamuridkeun aing teh kolot nah ti diwaras tetak ramah ku kolot sia ceuk matasim nyaho kolot tapi sabai anu rek pipilun ngandung hati sarua jeung sasoro diri cek Jang Husen meni asa jumago pok-pokana teh matak ngaudang amarah desangka geuning aya anjing bebaung dungus mau matasim nyaritana pinuku kecap penyeceleh anu matak ngaudang amarah Jang Husen atuh lain deui ngentabna Jang Husen ngerasa diceceleh teu apal yen manehna muridna pijaga ti ngontong kitu anggapan Jang Husen harita aduh kagabah sia nya capek teh kela atuh ayeuna mah waktuna seep waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.